ah. Ah, sering anak. Oke. Oke. Apa? Aduh, darat di mana, euy? Darat di mana, euy? Tempat lama. Iya tempat kenaan mah, euy. Oh, jalan mah di situ dia ya. Wah. Cocok ya lokasi, euy. Wah. Cocok bener, euy. Wah, cocok euy. Saung genangan kering agodin mah, euy. Ah. Aduh, waduh sakit tuh yang ngagodin nih. Baiklah, subuh teh sahur urang. Piwe lah. Aduh, enak kieu pemandangan Sin Agung. Ham, mana puasa tuh? Orangnya teu puasa. Tapi ya orang kantong menghadarin orang nangan tempat godin ya. Ayo. Ayo. Ayo orang nangan tempat nunggu. Nah. Oh, dari nunggu. Ayo asif, ayo. Ayo. Nangan anu indah tempat di mana? Anda. Ayo. Di mana ya tempatnya? Yang mana tuh? Itu salah, itu salah, itu salah. Anjing goblok recording, gerbang tuh. Barang api-api gerbang gue. Wah, api baik. Orangnya kan emang terpuasa, tapi orang api puasa, orang gerbang gue. Ayo, ayo, let's go. Mantap kieu euy. Ya puasa sih ya. Aduh, goblok karewaskeun sia. Anjing teh. Nah, mana tuh puasa? Disaung sorangan, Aduh, dahar we tuh. Ya teh bulan puasa, teu hargaan pisan. Kumaha urang we tuh. Puasa, dahar eta. Bala-bala naon? Batur puasa malah dahar gehu ngerokok. Wah, aing bejak ka pausar sia. Ulah tuh. Ini sedih. Ulah. Aduh. Pada dibejakeun mending kabur ah. Goblok tuh puasa. Padahal aing teh puasa. Si kang cikat. Goblok tadi budak puasa. Padahal sarua kita puasa. Orang teh kada teh nang tempat keur Godin. Kebenaran di kantong aya makanan. Ulah tidak aya karen. Aduh rezeki nomplok. Bener. Rejek Allahu khairun kasiran ya. Sikat ham bacaan lu. Teguh dul bahaya. Gehu ya. Kalau dibuka gehu pedas teh ini teh. Buka. Lain. Bener sikat ah. Sikat semarukna urang puasa. Padahal orangnya sarta puasa. Karunya atong dipikirkan budak eta mah daripada dibejakeun ka Pak Ustad. Tapi kalau misalnya Aduh capek kieu euy jawa rokok teh bawa. Aya keneh mah hotel ah. Anjing. Aya keneh euy. Tina kanan aing di dahar. Aing carekan ah. Pek sia goblok sia ge teu pararuasa. anjing ham balik deui. Anjing. Kumaha? Goblok. Nyok kitu mah tong ngarewaaskeun we tuh bawarengan ngopi di dieu. Ngomong. Da lapar. Lapar mah. Pura kang nyarekan ait sarua teu puasa mah. Heeh yang geus wah gane urang yang babarengan bareng. Tapi ulah dibejakeun ka Pak Ustad urang nya mah nya. Oh moal bareng. Dukung terus channel kami Putra Baskot Official biar makin berkembang dan semoga terhibur Dan tunggu video selanjutnya yang lucu dan menghibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Putra Baskot Official, Jos!